balon poe ayeuna urang rek menta hampura keur barudak anu kamari geus nungguan rilisna lagu Goblog, karena seharusnya kuduna poe ayeuna teh nya si video klipna geus rilis di YouTube. Tapi berhubung ada satu dan lain hal, intina mah ada pihak yang merasa tersinggung dan diomongin lah pokoknya namanya. Maksudnya sebenarnya dari segi lamun ngomongkeun dari segi hukum mah kita aman, maksudnya teu naon gitunya. Tapi setelah kemari rilis anu dibalik lagu Goblog part 1 dan part 2, terus tadi pagi urang di bejaan ku tim kalau ada masalah, ada pihak yang merasa tersinggung dan memang kumahnya nya intina mah setelah orang tadi ngobrol jeung barudak rapat panjang lebar, akhirnya orang jeung tim SJ Entertainment memutuskan untuk tidak jadi merilis video klip Goblog malam ini atau hari ini, karena demi keamanan dan demi keamanan sih intinya mah, demi keamanan dan ya biar enak aja gitu. Maksudnya ya orang ge ngerasa kumahnya sekali dia orang mentah hampura, demi Allah imam mentah hampura, benar-benar mentah hampura orang karena poe ayeuna terjadi dirilis video klip Goblogna. Orang mentah hampura ka barudak nungguan nya ada kumaha deui kitu nya. Orang bakal berusaha keur nya kumaha carana gitu, yang pasti mah demi keamanan lain orang wae sih barudak gitu nya, dan termasuk orang sekali dia orang minta hampura karena orang jeung tim mutuskeun keur tidak jadi merilis video klip Goblog poe ayeuna. Tadina sih urang ngarilis video klip Goblog poe ayeuna teh hayang naon nya, hayang sebelum Hellprint gitu kan, meh pas Hellprint geus pada apalah laguna gitu nya. Tapi karena ada masalah ini, jadi ya orang kapaksa kudu nya terjadi ngarilis video klip Goblog. Tapi orang tetap ngajak ke barudak, entah itu pokoknya barudak dimanapun maneh berada, Asep Army keur datang ke Hellprint tanggal 8 Desember poe Minggu ayeuna ya, datang ke Hellprint di lapangan Pusenif. Orang nyanyi bareng, orang joget bareng, pokoknya mah anjing orang bangbrangkeun we lah. Kita bangbrangin. Kita geus lah pokoknya mah masalah nu ieu mah mudah-mudahan ku urang jeung ku tim ge jeung barudak oge ada penyelesaian ya, karena pihak ini bukan cek urang ge lain menuntut masalah hukum atau apa gitu pampangna mah. Tapi geus bisa dibilang naon nya membahayakan sih nya. Jadi ya geus lah pokoknya mah kayak kurang didagoan di Hellprint tanggal 8 Desember 2018 poe Minggu ayeuna. Orang bangbrangkeun ku aing didagoan pisan maneh di Hellprint, urang manggung jam 5 sore di Rauk Stage. Oke, poe Minggu jam 5 sore merapat ka Rauk Stage, orang nyanyi bareng, orang joget bareng. Pokoknya mah orang bangbrangkeun we nya. Goblok.